pihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara dina pedaran carita Sunda, carita Wadul hayang sugih miara tuyul dina bagian anu ka-28. Hasil karya cipta Mang Egi Fajri dicandaku Mang Egi Fajri. Alhamdulillahirabbil alamin, ayeuna urang tiasa ditepangkeun deui. Kumaha ka pamirsa Dararamang dina deungeut ieu? Syukur upami Daramang mah Mang oge di studio saparkanca aya dina sehat walafiat. Sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tong nyangkolong teuing kana waktos pamirsa. Mangga urang dimimitian. Prung ah. Ke Mbah Haji, Pak RT. Kuring mah ieu asa kuararaneh. Nah, Abah Haji sareng Pak RT bet ikut campur kana urusan ieu, kana urusan kuring kitu tah. Punten ya, punten. Bisa ikut campur kieu. Kumaha tadina ieu, Mbah Haji, Pak RT? Sanes kitu juragan, ampun paralun. Abah sanes ikut campur kana urusan ieu, sanes. Antara Jang Ohim, Jang Dudung, sareng juragan Mukri, antara hutang pehutang mah eta mah urusan aranjeun. Cuma Abah mah bade naros kieu doang. Nah teu aya kabijakan anu sanes silain ti kabijakan anu eta. Oh kitu. Tos teu bisa, Mbah Haji. Tos teu bisa dirobah deui. Eta mah tos aturan ti simkuring. Jeung maranehna ge anu ngarinjem duit ka kuring. Maranehna ge pan geus nyanggupan. Sanggup pikeun mayaranana anu aturanana seperti kitu anu geus dijalankeun ku kuring. Hampura ieu, hampura. Iya, Abah ge ngartos masalah nu eta mah. Abah ge paham. Sing saha-saha anu nginjem pasti meureun kudu daek mayaranana. Tapi dina danget ieu sampai ka danget ieu Jang Ohim jeung Jang Dudung can aya mayar kitu. Iya. Eta mah pan meureunan tanggung jawab si Ohim jeung si Dudung. Abah ge paham anu hal nu eta mah ngeun. Maksud Abah mah kieu juragan. Wayahna lamun urang rek nginjemkeun anu sifatna duit entong sampe berlipat-lipat kitu kaleuwihanana. Sabab teu diwenangkeun ku aturan-aturan agama hal anu eta mah. Bahkan nyieun dosa ka urang tah juragan. Ai ari Abah Haji. Urusan dosa perdosaan mah eta mah kumaha kuring, Mbah Haji. Duit kuring nu nginjemkeun nya kuring, meureun anu nagih kuring, aturan oge aturan kuring. Urusan dosa perdosaan mah eta mah kumaha engke. Astagfirullahaladzim. Nah, ari juragan bet kalalanjonan teuing. Ke punten ieu Mbah Haji, punten. Sim abdi ieu bade ngiring nimbrung ieu. Oge ka juragan punten pisan. Sanes sim abdi bade ikut campur seperti halna nu dicarioskeun tadi ku juragan sanes ieu mah.
Ngeun abdi teh bade ngaluruskeun. Naon deui Pak RT? Naon deui? Kieu maksud Abah Haji mah teu naon-naon rek nginjemkeun artos mah jam memang eta mah kawajiban urang salaku manusia pikeun tulung pinulungan mah. Ngeun anu teu dibeunangkeun teh eta tah juragan dina leuwihna eta anu kaleuweuhi. Eta pan kasebutna teh ngarentenkeun teh sanes kitu Bah Haji. Leres eta kitu maksud Abah teh. Ai. Eta mah urusan kuring Bah Haji, Pak RT. Nek direntenkeun tanek naon, tapi kuring mah teu ngarasa. Tukang ngarentenkeun teu ngarasa. Kuring mah nginjemkeun eta leuwihna. Pan setiap duit modal diinjemkeun meureun kudu aya leuwihan. Lamun teu diinjemkeun meureun ku kuring pake usaha. Lamun teu pake usahanya diinjemkeun. Setiap anu diinjemkeun modal mah meuranan kudu muter, kudu aya hasilan. Iya, Abah ge ngartos masalah nu eta mah sabab setiap modal eta meureun kudu aya leuwihna. Ngeun lamun ku bisa mah juragan entong kitu lah. Nganggo we kebijakan-kebijakan anu wajar, anu seperti biasana. Ya sabaraha persen gitu. Ya gitu tah juragan Mukri. Ulah sampai bulan ieu teu kabayar, bulan hareup kudu nganak deui ulah sampai kitu ieu. Hei, ieu ka dieu nek ngajak debat nek silaturahmi. Geus kuring mah geus teu hayang ngadenge deui, eta mah kumaha urusan kuring lah. Nah, Abah Haji jeung Pak RT wani-wani ngatur kana urusan kuring. Ih, aneh. Lain meureun Mbah Haji jeung Pak RT nek nginjem ka kuring, mangga asal sanggup pembayaran seperti kitu. Ih, teu kitu Abah mah teu kitu. Sami abdi oge teu kitu. Juragan, lain ku araraneh. Bet ikut campur kana urusan batur. Keun we lah, eta mah urusan kuring. Kuring mah geus teu hayang diatur-atur. Duit boga kuring, aturan menang kuring, ngerek naon atuh. Kek punten ye, Kang Mukri, emeh ngiring cacarita ye. Naon deui maneh emeh? Nek naon deui, ngomong naon geurah. Hayo. Naon eta anu diomongkeun ku Abah Haji jeung Pak RT? Bahan pamikiran keur urang. Bahankeun keur lenyepaneun. Ulah sok negdreg kitu Akang, ulah sok negdreg. Kana pendapat batur, tarimakeun, hargai. Memang eta nu diobrolkeun ku Abah Haji aya hadena oge. Keur pikiran emeh mah memang kitu. Ieu nu jadi pamajikan. Doang nek kabawa ku sakaba-kaba maneh ge emeh. Ulah kitu yeuh. Ulah kitu. Maneh nek nurut ka batur tan nek nurut ka salaki. Ih, ampun paralun, Akang. Lain gitu, lain. Iya mah mere masukan. Naon anu diobrolkeun ku Abah Haji jeung Pak RT eta bahan lenyepaneun keur urang. Sahanu nyaho jalan pihadeun keur urang. Walah, teu bisa. Geus teu bisa. Geus eta mah kumaha kuring we lah. Nah, sok ngatur-ngatur. Maneh deui emeh para milueun. Punten ya ka juragan istri, hapunten sanes Abah ngahulu biru atanapi pipilueun kana ieu urusan. Satadi nama yang ngobrol ya Abah sinarang Pak RT
Iya gitu tah. Juragan istri nanging dalah di kumahnya. Hapunten pisan. Lamun kitu mah hapunten ka Juragan Mukri. Kami moal lila-lila bade permios wae. Hapunten nya. Bilih ngaganggu sareng hapunten dina cariosan-cariosanana anu memang meureunan kurang katampi cariosan kami ku Juragan Mukri. Sakali deui sim kuring sareng Abah Haji nyuhunkeun dihapunten. Diampur aku kuring ge. Urusan eta mah. Keun we lah urusan kuring. Nah, sok para miluan. Oh, hapunten. Bade permios we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, eta obrolan Pak Haji perlu ku urang dipertimbangkeun, perlu ku urang dipikiran, perlu ku urang dilenyepan. Nah, akang masuk negeri gitu ieu, pamali ulah gitu. Meh, ieu urusan aing. Nah, maneh lamun teu narima kana keputusan anu jadi salaki. Awas maneh akibatna. Nah, maneh duit urang, urusan urang, batur ngomong kitu nek naon didenge ieu. Sirik eta nu kitu. Sirik. Akang ulah sok kituan, Kang. Urang kudu mikir. Kudu dipikir anu leuwih lantip, Kang. Lain naon engke bisa aya mamalana ka urang. Naon mamalana ka urang? Eueuh ti dituna. Geus gandeng. Cara rapi amat ieu nek reureuh yeuh. Lamun dipikir-pikir ku aing, omongan Mbah Haji, Pak RT, aya benerna oge. Karak sadar ayeuna aing, aing teh geus terjerumus yeuh. Aing geus terjerumus jero yeuh. Kudu kumaha ieu aing geus kieu. Kang Mukri, sadar Kang Mukri, dipikir dibulak-balik memang teu hade. Jeung deui asa percuma. Loba harta, loba pakaya, ieu itu serba aya. Tapi lamun nek make, nek ngadahar, nek ieu itu diatur jeung diatur bae. Ulah loba teuing lah, ulah ngadahar nu ngeunah, ulah papake anu bagus. Keur naon sabenerna mah? Karak kapikir ku aing. Lah, geus rintangan deui bahaya. Keur diri aing aya bae. Nek naon Tabah Haji jeung si RT ngatik para miluan kana urusan aing. Alah, keun sia. Rasakeun kahareupnakeun sing saha-saha anu wani-wani ngahalang-halang kana perjalanan kahirupan aing. Rasakeun akibatna. Mak, ari bapak tadi jeung Mbah Haji sareng Pak RT ngobrol ke naon? Dedengean nining mah masalah hutang pihutang. Nah kumaha naon mak?
puguning. Keur diri emak mah bararingung. Nah anu jadi bingung mah. Bingung nama. Bapak maneh di pagahana. Teu bisa dipagahan. Kalah mamarahan benu aya. Nya mak. Sabenerna mah nining ge tos terang. Hal anu eta mah Bapak nginjemkeun duit ka Kang Ohim sareng Kang Dudung. Cenah mah direntenkeun nginjemna nya mah. Nya pugu anu dibahas ku Abah Haji jeung Pak RT ge eta masalah eta. Tapi Bapak maneh teu narima. Ma, astagfirullahaladzim, ma. Nah, Bapak tebet kalalanjonan. Kudu kumaha nya mak nyadarkeun Bapak. Nya lah. Kudu kumaha. Mak ge bararingung. Cepatur. Ieu urangnya kumalendang di alam dunia geus teu karasa saking betahna ieu. Di minggu ka minggu, di bulan ka bulan, ayeuna urang geus hampirnya 2 tahun perjalanan pondok pesantren tetos rek 2 tahun ya urang. Alhamdulillah Abah teu karaos urang tos hampir 2 tahun. Sareng alhamdulillah ye anu ngararaos makin seueur wae dugi ka ayeuna ieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi we sing salalendeungna ieu cep. Amin, mugi-mugi we Abah. Lain cepatur Abah rek naros diperhatikeun ku Abah antara cepatur sareng Neng Nining makin deket, makin layeut, makin loma katingalina ku Abah. Cik-cik-cikna kumaha ye? Ari Abah betlos-los kadinya narosna. Ya antara abdi sareng Neng Nining mah ya biasa-biasa wae. Teu aya anu leuwih. Raraosan mah biasa-biasa wae gitu. Abah, nah kumaha Abah bet naros kadinya? Cep, pan Abah ge ngalaman ngora heula. Ngalaman budak heula. Seperti Cep. Nah, gitu. Entong Abah naros hal anu eta. Gitu Abah. Emang kieu Abah, tapi apunten ya bongan Abah naros. Akhirna memang abdi teh rek balaka ka Abah. Tah, itu maksud Abah ge. Ulah sok dibuni-buni anaking. Pan Abah ge ngora heula. Mana anu resep ka awewe, mana anu teu resep. Abah ge atuh tos terang, tos ngalaman ieu. Gitu Abah. Punten. Memang kieu Abah. Saleresna mah antara abdi sareng Neng Nining makin caket, makin deket. Jeung memang antara abdi sareng Neng Nining teh saling mikanyaah gitu tah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Memang eta nu dipepenta ku Abah oge sabenerna mah. Kitu tajang. Maksud cep anu di arep-arep ku Abah oge. Mohon Abah saler sama abdi ge hoyong balakana mah ti beh-beh ditu nanging era teh kitu tah. Oh, dong era-era anak king anu jadi kolot mah. Tapi kumaha ieu Neng Nining? Kira-kirana menurut Encep. Nah, lamun dipilih leungkeun ku Encep, kira-kira narima moalnya? Jujur we Abah, antara abdi sareng Neng Nining tos sebalaka tadi teh cek abdi ge hoyong saling pikanyaah, bahkan saur Neng Nining teh mah hoyong salilana gitu Abah. Alhamdulillahirobbil alamin. Syukur Cep. Memang Abah ge tos cop pisan kadinya mah. Satuju pisan. Nya ngeun ku Neng Nining aya anu dipikiran Abah. Anu memang kadang ieu teu acan pendak pikeun jalan keluarna. Naon teh? Sok balaka ka Abah naon teh cenah Cep? Ya perkawis pun ramana. Ya memang seperti itu kayaanana. Jadi Neng Nining hoyong balaka ka pun ramana, tapi anjeunna sieun nolak saurna. Ya memang anu babaraha bulan ka pungkur bahkan tos hampir 2 tahun gitu. Abah kan kantos naros masalah hutang pihutang teh ya. Jadi pun ramana nepi ka ayeuna henteu narima cenah teh kana hal nu eta. Oh kitu. Keun we lah. Eta mah urusan Abah nu eta. Lamun memang cepatur hoyong mileuleungkeun Neng Nining, Abah satuju. Sugan we ujang, Encep. Ieu pijalaneunana pikeun nyadarkeun ramana Neng Nining. Alhamdulillah mugi-mugi we. Abah tujuan abdi oge kitu. Hoyong nyadarkeun, hoyong ngaluruskeun. Sangkan pun rama Neng Nining terang kana hal-hal kahirupan anu sabenerna. Tah eta maksud Abah ge. Ke ari kitu mah insyaallah malam Jumatnya ieu malam Rebo yakin malam Jumat Abah rek kadinya sareng Pak RT. Mohon kin ku abdi ari kitu mah rek diwartoskeun ka Neng Nining. Tapi kieu Cep, cik Neng Nining ajak ngobrol ku Cepatur, manehna sangkan bisa balaka kanu jadi kolotna. Tah, ditarima jeung henteuna engke kumaha ceuk Neng Nining. Urang antosan we kumaha kaputusan di Neng Nining. Janten ieu mah wayahna ku Encep manehna sangkan bisa ngobrol jeung nu jadi kolotna. Mohon ari kitu mah Abah kin ku si Mabli bade diajak ngobrol anjeunna sangkan anjeunna wawartos bahwa urang rek maksudna teh Encep mileuleungkeun ka anjeunna. Tah kitu mohon sok ari kitu mah Neng Niningna ajak ngobrol. Mohon Bah mangga ari kitu mah. Sok Abah kalarasan rek anu Pak RT heula ieu. Mohon mangga Abah.
Ju naon Neng Nining? Nah, bet hulang-hulang nyalira wae. Anu di pikiran tah. Geuning. Cai patur. Sok ngagetan wae ai taeun teh. Oh, kagetnya. Apunten atuh. Upami tiasa mah entong nyarios encep. Nah, Neng Nining mah buat encep we ka akang teh. Oh gitu. Janten kedah kumaha tuh. Akang ge nya entong encep Neng masuk aya wae taeun teh. Asa kurang loma itu Neng maksud akang mah. Oh, mohon atuh hapunten. Akang, tah, aduh, asa ku genah ngupingna Punten Neng Nining, mumpung urang aya waktos, kumaha upami urang ngobrol heulanan, kaleresan akang aya obrolkeun ye. Oh, gitu Kang. Mangga atuh. Kaleresan ya Nining oge hoyong niis jadi dieu raoseun Kang. Iya urang bari ngobrolnya. Tah kieu Ning antara akang sareng Nining tos diobrolkeun ka Abah Haji. Hah? Tos diobrolkeun Kang? Mohon. Tak kieu maksudna. Abah satuju pisan antara urang rek salin mikanyaah. Cuma wayahna Nining saurna kedah nyampekeun ka Pun Rama. Duh, kumaha Kang? Lamun manehna ngamuk, manehna teu narima. Di jajal we heulana Neng. Atuh entong waka putus asa. Keun we lah antara narima jeung teu nama, nu penting Neng sampekeun heula ka Pun Rama Neng, ka sepuh Neng, kitu. Oh, mohon ari kitu mah ku Nining rek disampaikan, rek dicarioskeun ka Bapak. Mohon diantos kinya kumaha kaputusanana diantos pisan. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Dina pedaran carita Sunda, carita Wadul, hayang sugih miara tuyul dina bagian anu ka-28. Insyaallah urang tiasa patepang deui. Atur nuhun dina sagala pratasoanana, aduh punten. Sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag.